geus ngadenge bewara. Bewara naon, Bah? Heeh. Cenah makan ke poe Minggu tanggal 6 September bakal diayakeun di Gembrong Liwet nu dilaksanakeunna di lapangan. Nah, Abah, pan biasa lagi acara Gembrong Liwet teh diayakeunna saacan bulan puasa. Syukuran warga menyambut Ramadan, Pan. Ari emak, apal atuh emak oge. Ayeuna teh sadunya keur kena ku wabah corona. Mata karek-karek dilaksanakeun ayeuna. Eta oge kudu sesuai protokol kesehatan, Mak. Urang teh kudu cuci tangan, make masker, jeung jaga jarak. Gitu. Nyanggeus atuh marek siap-siap, Bah. Mak, keun weh ngaliwat nama engke ku Abah. Juga nu bisa wae. Ari emak, tong salah. Kieu Abah mah jago atuh ngaliwat. Batur mah ye, lamun ngaliwat teh kerak dengan seukur dihandap. Tah, pasti Abah mah kerakna di luhurnya. Lain, Mak. Abah mah sakastrol kerak kabeh. Tutung atuh Abah. Mak, Balik kemana, Bah? pas balik rapat, Mak, jeung panitia Gembrong Liwet. Emang Abah jadi panitia gitu? Ya heueuh atuh, Mak. Mak, saling jadi panitia. Abah oge jadi pengisi acara, Mak, di acara pembukaan Gembrong Liwet. Jadi naon, Bah? Alhamdulillah, Mak. Abah teh dititah ku Pak RW Tandi Argun Siraja Bola macakeun narasi. Asik kali kitu mah, Bah. Mah bisa nyambel, kayak balikna ku mah urang beulem. Narasi, Mak, lain tarasi. Tong, ka dieu. Aya naon, Mak? Bantuan atuh emak ieu keur nyiapkeun acara isukan Gembrong Liwet. Hampura mah atau kerjakan tugas. Oh, nyulis atuh juga dia tugas heula. Nya mak. Tong, mah teh rek nanya. Ai cita-cita Otong ke geus gede rek jadi naon? Jadi dokter mak. Oh, halus atuh ai kitu mah. Jadi engke emak mun gering tinggal berobat we ka Otong gratisnya. Nya tuh mak teu kudu mayar. Tapi rek jadi dokter naon, Tong? Otong teh jadi dokter di rumah sakit jiwa mak. Kumaha ceuk? Geus meunang calon pendamping teh? Alhamdulillah, Neng. Ayeuna bogoheun ka Ece. Kade ceuk, ayeuna mah kudu pipilih menang jodoh teh. Ulah ciga nunggeus enggeus, minimal boga mobil. Nah eta karek boga motor. Ripu kene atuh. Neng, neangan jodoh mah anu kanu motor, ulah anu kana mobil. Nah, ceuk. Imam itu di depan, bukan di samping. Cek, Ari Ece baheula tamat kuliah. Tamat atuh, Neng. Nyokot jurusan naon? Ekonomi. Pantesan we Ece mah meh sagala irit. Nah, irit kumaha kitu, Neng? Mun baheula nyokot eksekutif atau bisnis mah, meureun Ece teh geus sukses. Atuh eta mah naik kereta api lain kuliah. Geus di mana, Cek? Biasa di warung. Mun betahnya pasti geus ngobrolnya salaki Neng nya. Di ngobrol hungkul, Neng. Da di warung oge loba barudak anu nongkrong. Lain Ece jeung salaki Neng hungkul. Geus lah Cek, tong loba alesan. Hargaan Neng atuh Cek, hargaan. Bener, Neng, ngobrol hungkul. Nya cik atuh Cek, hargaan Neng, hargaan Cek Neng teh. Tah dihargaan ku Ece. Nah, pasti Abah mah kerakna di luhurnya. Lain atuh, Mak. Tah, Abah mah sakasal teh. Naon? Langsung tembak. Abah mah non. Kerakna di luhurnya. Aku di luhur,
lain mah sapanci kerak kabeh. Nah, Yo. Yo. jadinya bensin pasti Action.